Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui saring simkuring Aurelia Nurjihan dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Warta anu kahiji nyaeta rem bus blong nabrak truk tangki. Kacilakaan lalu lintas anu ngalibatkeun angkutan umum kajantenan deui. Kanyaho tina video anu diunggah ku akun Instagram @porosgarut. Saat-saat bus Sumatera menabrak truk tangki. Kajadian ngadadak jadi bahan diskusi di dunia maya. Kajadian dimimitian nalika supir teu bisa ngandalikeun laju bus nu kacida gancangna. Tuluy ujuk-ujuk nabrak pamisah jalan jeung truk tangki. Salaku hasil tina kacilakaan ieu 40 urang luka sarta langsung bergegas ka rumah sakit. Kacilakaan lumangsung salaku hasil tina rem bus blong. Dumasar informasi kecelakaan eta lumangsung dina Minggu 16 Juni 2019 sakitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Padang, Sumatera Barat. Rupikeun sakitu warta anu didugikeun ku simkuring. Pamirsa sadayana, wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.